Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka-18. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain naon mamang masuk bingah kitu nya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka-18. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzal uzalan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Ke. Ieu teh ari maksud juragan bos ka dieu teh aya naon deui nu sabenerna bos? Abah meuni asa panasaran. Ieu teh rek ngakalakeun deui silam sijan atawa kumaha bos? Tah eta bah bener pisan. Kuring ka dieu teh rek ngakalakeun silam sijan. Kuring meuni gregeteun ieu asa yang ngekasak silam sijan bah. Cek Padaud bari ti papareket ngeupulkeun leungeunna. Ari ceuk abah mah daripada hayu we ngakalakeun budak eta boga duit mah mending pake nyalon camat atawa bupati we atuh bos. Kanya biaya keun we barudak mah cing karawin da budak ngora ieu lain duda jeung randa. Cek Bah Sirod manehna mah sok mere saran heula ka semahna teh memeh ngalakukeun naon-naonna teh. Ari maksudna mah supaya isukan jaga pageto di yaumil akhir bisa nyalahkeun anu boga pokalna lantaran manehna geus ngusahakeun ngelingan ka pasena kitu pamikirna. Teu bisa bah, teu bisa. Kuring keukeuh embung ari boga minantu ka jalma anu kokoronyoso malaratrosa mah. Makana rek kumaha carana we ku kuring pasti dilakonan bah hayang ngakalakeun silam sijan. Nya terserah ari gitu onaman mah.
asal isukan jaga ninggeto ulah mamawa abah we mun rek asup ka neraka teh da abah mah ukur ditita dharma usaha nyabanya tenang we atuh cing alus naina kudu kumata carana hayang ngakalakeun silam sijan supaya hasil bah nya paling oge diracun anu paling manjur tur mujarab mah bos tembal Bah Sirod enteng naker nembalna teh. Waduh kaciri teuing atuh meureun bah ari diracun mah engke malah kanyahoan bah ih nya moal atuh da ieu mah beda racunna oge lain racun beurit lain nya racun naon atuh bah Ceuk Pak Daud manehna can ngarti kana maksud Bah Sirod. Ieu mah racun kaayang ngaranna jadi kerzing sawae anu nginum ieu racun balukarna bakal lumpuh heula sabulan mah jabade eta sing dokter oge moal nyaeun kalat karacunan da racun ieu mah sacara gaib asup kana aliran getihna tangke mun geus aya kana sabulana jalmana pasti paeh Ngadengena oge pikeun Pak Daud katut anak buahna asa ngabirigidig. Tapi dibalik eta Pak Daud kacidabungaheun sabab paniatana ayeuna mah pasti tina kanan hasil maksud. Ari carana kumaha bah nya biasa we carana mah kawas nyampurkeun racun beurit hijikeun we jeung dahareunana atawa inumeunana oh gampang atuh ari kitu mah bah komo ari hade dicampur kana dahareun mah cetek jalma miskin mah ku diondang diajak dar oge pasti hariput bah Ceuk Pak Daud teu boleh ngahina ari dina ngomong teh. Tapi wayahna ieu racun hargana mahal bos sabab muasaanana oge baheula nepi ka 100 poena bari pati geni bos sakumaha kitu mahal teh bah sakumaha paling 100 juta bos hitungan hitung muruhan abah we 1 juta sapoe waktu keur muasaanana da racunna oge can pernah dipake sekali-kali acan ieu teh bos Gebek Pak Daud kacida ngajenghokna sanggeus ngadengi harga eta racun sabab duit 100 juta zaman harita mah kaitung mahal lamun dibandingkeun ayeuna meureun sabanding jeung samiliar. Buset na teu salah bah eta mere harga racun sakitu aya diskon atuh bah saeutik mah bah Ceuk Pak Daud semumuringis sabab duit manehna di bank bisa-bisa kakuras beak. Wayahna moal bisa ieu mah bos tapi eta oge nya teu langkung obos we eta jadi syukur henteu oge teu masalah Bisaan pisan Bah Sirod tahan hargana lang Pak Daud ngahulang heula teu lila kadenge deui cumarita nya sok atulah teu nanaon bah mana racunna ieu kuring hayang nyahola hayang nempo bah akhirna Pak Daud eleh deet sementara Bah Sirod ngoloyong heula ka kamarna teu lila tuluy balik deui bari mawa keris dina warangkana tah ieu racuna mun rek dipake tinggal ancromkeun tungtung keris ieu kana cai mun kana dahareun tinggal diguratkeun sok bawa heula kerisna engke lamun geus hasil tujuan balikeun deui ka dieu keris
Cek Bah Sirod ngajelaskeun cara make eta keris. Mangga bah, mangga. Ye keris kukuring dirawatan heulanya. Ulah salempang masalah duit mah bah. Engke dianterkeun tah nita si Badrun. Ari kuring geus nepi ka imah. Da ieu mah saeutik moditna oge teu gede bah. Nya deuna naon, sok we bawa heula kerisna. Asal engke anterkeun we langsung duitna. Sabab lamun can dibayar moal hade dipake racuna oge bos. Kitu cek Bah Sirod dina ngomong nate, bari mangaruhan kana otak pasena, sangka nurut kana kahayang manehna. Sanggeusna sapuk padaud sapara kanca tuluy amitan ka Bah Sirod. Saterusna tiluanana laju baralik deui ka Cijulang bari mawa keris racun kahiyangan. Para wargi sadayana kacaturkeun di tempat sejen nyaeta di lembur Bantasari nalika Lamsijan jeung Neng Euis geus nepi. Atuh pikeun maunah indungna Lamsijan lir ibarat kagunturan madu kaurugan menyan putih waktu anakna datang teh bagja taya papadana. Didinya datang teh maunah jol ngagabrug bari cumarita. Anaki syukur hidup geus datang deui. Bari dina kayaan waras badan. Mak maneh sono hayang papanggi jeung maneh anaki. Cek maunah bari cari nakdak. Alhamdulillah mah ku ayana hibar pangdunga timah. Abdi teu kurang kunanaon. Badan sehat jag-jag waringkas. Rezeki lancar najan teu gede mah. Walon Lamsijan bari ngusapan indungna. Nya syukur ujang. Nu penting mah barokah. Ulah sok nempok kana nilaina dan nu penting mah nyukupan kana pangabutuh urang. Sanajan gede tapi ari ngarasa kurang wae mah percuma ngadon capek hate jeung pikir. Cek maunah nu saterusna nanya ka Neng Euis. Neng Geulis ari hidup teh di mana? Nah geuning dae kanan ngingilu ka tempat si Ijan anu sakieu buktina. Di dieu mah ukur saung butut patepatanana oge nyai Neng Geulis. Muhun mak dihaja dicandak ka dieu ieu teh supaya terangeun kayan urang nu sabenerna mah. Kitu cek Lamsijan bari ngareret ka Neng Euis. Samantara nu direretna tuluy cumarita. Nami abdi Euis mah ti Cijulang. Teu sawios-wios mah saki oge tos cekap kangge abdi mah. Kajabiti eta abdi hoyong nyarangan Kang Ijan ka dieu. Sakatana silaturahmi ka emak. Bari hoyong uping jeung ningal sora soang. Edah cek Kang Ijan di bumi mama seueur soang. Ih, ari mama bunga we nu aya kaanjangan ku hidup nyai. Ngan hampura geulisnya da mama jeung si Ijan jalma taya kaboga. Wayana we saaya-aya disuguhanna oge. Sambung maunah bari tuluy ngoloyor ka dapur rek nyokot cai. Mudah-mudahan Euis hanjakalnya santosna ayeuna apal kayaan imah akang. Akang mah teu bohong Neng. Tuh tingali hateup oge balocor. Jadi mun hujan teh teu beda we jeung di luar. Tapi pikeun Neng Euis senajan dikitukeun ku Lamsijan kalakah beuki masket. Nu puguh mah hatena jadi boga niat hayang mantuan Lamsijan usaha. Sangkan kahirupana leuwih hade. Rasa kanyaahna beuki gede tambah hese dipisahkeun. Tekadna buleud hayang marengan pait amisna hirup Lamsijan.
Abdi mah teu hanjakal salit oge Kang. Malahan mah hoyong nyarengan akang salawasna. Temal Neng Euis bari ngagelenyu. Sedengkeun Lamsijan jadi kagagas nalika ngadenge katulusan hate Neng Euis kitu. Satadina mah sugan terek robah pamadagan ku pedah ayeuna mah geus nyaksian ku matana sorangan. Kayan dirina anu heureut pakeun pungsat bahan teu sanyana. Punten. Heureut pakeun pungsat bahan teh sanyana. Tapi tetela kanyataanana rasa cinta Neng Euis bener-bener tina hatena anu bersih. Tidinya Lamsijan janji usahana rek leuwih soson-soson sangkan bisa naikeun tarap kahirupanana. Poe harita kapaksa Neng Euis dibawa mondok di imahna. Sabab mun maksa balik ka Cijulang waktuna pasti poekeun lantaran ti lemburna Lamsijan ka Cijulang teh aya kana 4 jam 5 jam perjalanan. Sedengkeun poe eta kaburu magribeun manten di imahna. Sedengkeun wanci peutingna hujan bener-bener turun jika ngahaja erek nguji nah bener henteuna Neng Euis bisa tahan dina kayan walurat dina kahirupan keluarga Lamsijan. Cai hujan ngurutug ti unggal seselak kenteng-kenteng anu bareulah mapai lapukna layeus ngaragajag maseuhan ka jero imah kaasup ka kamar anu dipake sare ku Neng Euis. Barijeng dagdigdug jajantung Lamsijan muru nyamperkeun ka kamar sabab ngarasa karunya bisi Neng Euis kahujanan. Samentara sinar lampu cempor ka kalicesan jiga rek pareum alatan teu kuat nahan tiisna cihujan. Neng, bilih kahujanan di dieu we atuh heula jeung akang ayo. Cek Lamsijan bari nangkep Neng Euis supaya teu kabaseuhan ku cihujan. Hampura akang nya Neng geus ngadoreksakeun. Cek akang oge cicing ulah teuing ngiring pan kalah kahujanan kieu yeuh kabuktianna mah. Sambung Lamsijan bari ngusapan deudeuh naker ka Neng Euis. Kang, abdi marido tur ikhlas asal jeung akang bebarengan. Mangga ku akang ayeuna bade dikumahakeun wae oge abdi pasrah sumarima tumarima. Kangge isukan we Neng ari malam pangantenan pasrahna pamali ayeuna mah Neng. Ih, akang mah mangga teh teuing kumaha akang bade ayeuna oge Kang. Walau Neng Euis semu ngaharewos. Peuting beuki maju. Hawa tiis beuki nyucuk tapi untungna hujan kaburu raat. Sanggeus mastikeun Neng Euis teu kahujanan mah. Lamsijan terus pindah ke tengah imah nganggo ledag sare sagigireun indungna. Gancangna carita caturkeun poe isukna. Wanci isuk-isuk nalika sumiratna cahaya sang surya mimiti medal kamar capada. Sinarna nyingraikeun kandalna halimun. Samentara hawa tiis mah masih keneh karasa sesapeuting hujan gede. Ngahaja Lamsijan rabun-rabun keneh geus nganteur mandi Neng Euis ka pancuran. Sabab lamun pabebeurang mah sok kaburu manten loba ibu-ibu nyareuseuhan. Kajaba teh eta manahan rek muru balik deui ka Cijulang. Dasar anak jalma beunghar dibere leumpang nagalengan balong oge meuni riweuh sabab laleur. Komo waktu rek asup katampian mah Neng Euis jiga anu bingung. Akhirna ngan regeyeng we Neng Euis ku Lamsijan dipangku dibawa asup katampian. Sok Neng bade ibak mah ku akang dihalangannya. Dihalangan samping gedena supaya Euis jongjon sok. Neng Euis imut bari pok nembalan. Awas ya Kang mun ngintip.
ke dilaporkeun ka emak akang. Mal ngintip akang maneng paling oge ningal saalit cek Lamsijan. Samantara Neng Euis ngadon nyiuk cai sagayung terus dibanjurkeun ka Lamsijan bari seuri bangun sugema pisan. Sanggeus beres mandi gagancangan duanana baralik deui ka imahna Maunah. Sanggeus beres mandi laju duanana sasarap. Sanggeus sasarap harita duanana amitan ka Maunah sabab rek miang deui ka Cijulang. Samemeh miang ka Cijulang Lamsijan mikeun heula duit ka indungna pikeun ngomean suhunan imah sakalian mere bekalna bari sasadu. Hampura mah ieu abdi moal tiasa lami-lami di lembur teh sabab Ibu Ramana Neng Euis bisi dedeupeun. Insyaallah mungkin mentos aya milik mah abdi oge pasti mulang deui mah. Tah ieu artos sacekapna we heula pikeun ngomean suhunan anu sapalihna mah kangge emah bekal samemeh abdi ngawesel deui mah. Dihampura pisan ku mamah enjan. Jung didungakeun ku emaknya sing gede milik kalawan mulus rahayu berkah salamet. Usahana sing bener ngarah hirup teripuh teuing sing pinanggih jeung kabagjaan. Neng hampuranya magelis hidup di dieu dilalaworakeun jung sing bager ulah rek ngalawan kanu jadi kolot. Turutkeun we ka yang kolot ari dina jalan anu bener mah Nyai geulis. Muhun sami-sami mak. Walau Neng Euis milu kagagas. Nu satuluyna sanggeus sasalaman heula Lamsijan jeung Neng Euis undur diri ti hareupeun Maunah anu rancucud ku Cimata. Para wargi sadayana waktu teu karasa nyerelekna. Saminggu ti harita jiga biasana Lamsijan usaha deui ngider ka unggal sakola demi ngajualan buku. Tapi ayeuna beda sabab ayeuna mah ngiderna beuki jauh. Malah saking ku jauhna nepi ka daerah Tasik, Cimanuk. Nalika balik di daerah Kalapa Genep pas sore Lamsijan ngarasa bingung sabab duit napesakna ukur tinggal keur meuli bensin wungkul. Sementara beteungna terus kukurubukan menta dieusian. Dina palebah saung sisi jalan handapeun tangkal camara. Reg Lamsijan eureun heula. Bari sakalian nempo tangki bensin. Tetela barang ditoong teh jerona sarua jeung eusi beteungna anu kosong molongpong. Atuh Lamsijan jadi ngagerendeng. Ya Allah, kumaha ieu? Aduh. Sedangkan mun ieu duit dipake meuli sangu tangtuna aing moal bisa balik kudu ngadorong motor. Nya ka mana deui atuh neangan pirijkieun ieu teh deuh. Padahal poe ieu nepi ka 5 sakolahan didatangan. Tapi hiji oge can ngabuahkeun hasil. Gusti Nu Agung. Kitu gerendengna Lamsijan semurumahu. Di antara rasa bingung jeung lapar palebah jalan raya ujug-ujug ngagaleong mobil carry kasisikeun panumpangna kadenge anu ngajerit. Teu lila mobil teh digebrus kana solokan dina kaayaan miring. Saurang lalaki keluar tina jero mobil. Dina jero mobil palebah setir dituturkeun ku awewe tengah tubuh. Atuh nempo kitu Lamsijan gancang nyampeurkeun bari sakalian rek nulungan ngadorong mobil carry anu tigaleo. Teu kungsi lila si bapak supir teh nyilikan kabeh kenca. Tetela sanggeus ditempo teh ban tukangna kempes. Ya Allah, untung kene urang salamet ge ibuna. Paingan atuh da ban tukangna kempes.
paingan ngepot jeung ngagaleong mobil teh ibuna. Cek si bapa ka pamajikanana. Kumaha tuh bapana? Mangkaning jauh ka ditu ka dieu ieu teh. Neangan tukang tambal bana oge hese meureun bapana. Sementara Lamsijan nu tadi nyamperkeun gancang nanya. Kunaon Pak ieu mobil teh dugi ka tika pros ieu geuning Pak? Pugu bana kempes jang. Coba teu mawa serep jeung dongkrak ieu teh. Kalah bingung ieu ka bapana, pedah jauh ka ditu ka dieu ieu teh. Ke eta leres Pak teu nyenak dongkrak. Manawi Pak pilarian heula. Manawi aya dongkrak sareng kunci roda Pak. Wius lah, mungkin ku abdi pangmilariankeun tukang tambal mah Pak. Keke urang teangan heula. Cek si bapa bari du ngadengok ka jero mobil. Oh, aya jang dongkrak jeung kunci roda mah ketang. Aduh, memangna Ujang bisa gitu muka ban mobil? Tanya si bapa rada berag dumeh rek aya jalma nu nulungan. Insya Allah tiasa Pak. Mana kunci roda sareng dongkrakna ku abdi bade dibuka Pak. Satuluyna sanggeus ngadongkrak jeung kunci roda dikaluarkeun mah. Lamsijan terus ngadongkrak mobil bari mukaan ban. Selang 10 menitan ban mobil teges beunang di laan. Ieu ban mobil ku abdi dicanakeulanya Pak. Antosan we di dieu. Mudah-mudahan aya nu rada caket tukang tambalna Pak. Nya jang sok ditungguan nya ku bapa. Hampura yeuh kalah ngarepotkeun. Cek si bapa bari mikeun duit jang buruh nambalna. Teu sawios-wios Pak. Adatna ieu di jalan mah. Urang saling tulungan we Pak. Walau Lamsijan bari nampanan duit. Tidinya Lamsijan tuluy leumpang dina motorna bari mawa ban mobil kempes demi neangan tukang tambal. Saditinggalkeunna ku Lamsijan, si ibu-ibu nu tadi nyarita ka salakina. Bapana, moal kitu jalma jahat mah eta jalma teh. Ibu masuk paur bisi kalaka beuki cilaka urang teh. Kumaha lamun ban mobilna dijual? Nah, kunaon gitu ibuna? Ibu mah bisi bana kalah dibawa kabur dijual. Coba tadi make dibere duit sagala jeung nambalna deui bapana. Ulah gitu ibuna. Urang teh kudu syukur aya jalma daek nulungan oge. Ulah sok suudon goreng sangka bisi matak teu hade ka urangna. Sing percaya we yen eta teh jalma bener. Kudu dilenyapan sanajan urang ayeuna keur cilaka. Kusabab mun cilakana lain di dieu mah cantang tu urang bakal aya nulungan. Sing yakin yeuh pasti aya rencana Gusti anu hade. Nyanya bapana. Hampura atuh. Ibu geus goreng sangka. Kitu tembal si ibuna. Ngendek sajam ti harita pucung hul teh. Lamsijan mucung hul. Datang kalayan bari mawa ban anu geus ditambal. Si bapa gancang cumarita. Aya teh jang tukang tambal teh jang? Alhamdulillah aya Pak. Mung rada tebih manalami oge Pak. Alhamdulillah jang. Duh, hamburanya bapak kalaka ngadoreksakeun yeuh. Wios Pak, sing tenang we. Anu penting mah bapak sareng si ibu saralamat. Tembal Lamsijan bari tuluy masangkeun deui ban mobilna. 10-15 menitan masang ban rengse. Atuh sarengsena masang ban. Mobil anu ti poros kana solokan teh kapaksa bujurna kudu diangkat heula sangkan napak kana jalan. Barijeng ti bebereg susah payah. Akhirna bisa oge eta mobil kaangkat najan awak mandi kesang. Atuh Lamsijan langsung ngalungsar. Sementara si bapa jeung si ibu gancang nyamperkeun ka Lamsijan bari mikeun sabotol cai. Ya Allah teuing, yo nginum we heula jang. Eta kesang meuni gogobrot gitu ya nginum yo.
Kitu cek si bapa. Teu talangke deui lam si Jan tuluy ngaleguk cai bangun anu hanaang pisan. Ari hidup deh tas di mana Jang? Pedaku pamarang-marang aya di dia ye. Tas di mana Jang? Abdi mah wih icalan buku Pak ti sakolahan. Mung kaleresan tadi teh nuju ngiuhan heula di saung. Oh, tas dagang buku. Ka sakolahan mana we kitu tadi dagang aja? Tadi teh aya 5 sakolahan anu ke abdi di sumpingan teh. Mung nya kitu nuju sepi ayeuna teh Pak. Janten tacan aya nu pajang hiji acan. Duduh teuing anak ki. Ayeuna mah kieu we atuh. Hayu ngilu heula jeung bapa ka imah. Ke urang ngobrol di ditu sangkan jongjon ari di imah bapa mayu. Nya di mana kitu Pak Bumina? Tanya lam si Jan rada bingung. Lah caket ti dieu mah Sujang. Paling oge setengah jam ti dieu mah Jang. Hayu balina oge milu heula jeung ibu ulah era-era. Atuh engkin we Bu. Engkin iraha. Kin enjing. Geuning enjing. Waktosna seep Bu. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.